Sok, arek kumaha Mama Guru? Loba Mama Guru. Hayang nempokeun kemampuan main duaan. Oh, ayo. Sok, Ayo. Di mana? Pak. tuh lega nih tuh. Ini. Tuh, aing hayang nyampo. Silakan mana? Siap, pulang mana? Oh. Oh, 1, 2, 3. Ah. Bagus. Udah. Aduh. Nah, enak yuk. Usah silat geus kebejeuna nya. Itu aing dibere ajian enak pamungkas. Ya euy. Naon deh pokona mah. Ya. Oh, ieu. Kayaknya tuh bade langaleut heula. Sok kitu sok. Ari kuring minum heula tong. Ayo enak mulai maneh mah. Sila dinya. Lang turunkeun ku aing. Aya, Ulangan kitu kan. Aduh, ini lumayan. Enak ilmu taing geus kapemili ku maneh. Ayeuna ini jeung si Gobal. Tepungan tuh si Guru Parno. Guru Parno. Heeh. Jajah ku maneh pangabisana. Teu mun bila perlu jing sirahna ka dia kahareupeun aing tuna. Sirahna ru. Heh. Mapel naon guru? Mau apa geus dibere ajian ku aing dieu? Bener Mampu eta ajian. Sing percaya. Asa yakin. Hah. Siap atulah. Aja tur mangkok. Ini ajakan si Bapak. Ayo. Doa nanya. Nah. Pak. Biasa urang ditugaskeun. Kita nyerangkeun. Dengan newak. Teh Guru Parno. Tah, Guru Parno. Kuring teh apal di mana? Kira ayeuna. Ayeuna we. Ayo. Urang stakeun. Ayo. Ayo berangkat. Emang apal di mana? Apa? Ayo berangkat. Ayo atuh kita. Sabab urang tadi diajarkeun ilmu. Mana urang jajal coba we nama. Ayo tuh ngepedok mana we. Ayo. Mana? Ayo siap. Ayo. Usaha nu bisa padepokan aing sajelmana ieu. Allahu Akbar. Aduh. Sajelmana. Jelain. Oh iya. Anjing sia nu gait anjing. Sia. Ngobrol. Aduh anjing. Sia. Aing Menewek, awes yang menewek.
aya makan ya. Di kumaha ieu? Lagi luluh deui. Hayu. Ayo. Mangketan di kanggo Pak. Siap. Ayo. Hiji. Dua. Tilu. Kurangkan pala, kurang. Ya, ayo. Ya. Aduh, Kurang sekali deh, Oh, waktu itu gila aya ya. Hai, kata wani. Maim. ya kunaon hate menang tegernah pipikiran kieu hate sing sareblak. Piraku aya naon-naon mah anu kajadian anu nimpa ka mama guru gitu teh. Piraku kudu balik ka padepokan balik deui. Ieu hate tegenah pisan kieu. Tapi bener ieu mah pirasat mah kudu salah. Yakin ieu mah kudu balik deui. Kitu carana mah. Aduh, bener teh salah pirasat. Lain lumayan itu padepokan, saanu ngancurkeun kumaha nasibna mama guru. Aduh, geuning ieu mama teu salah pirasat. Saanu wani ngancurkeun ngabunuh ka mama guru. Pokona mah hutang nyawa parer nyawa. Hutang darah bayar darah, ku aing dibales. Pasti yang mau masalah di padepokan. Karung walana anu ngancurkeun guru aing. Oh ya dibalas sedang. Itu geuningan kurang ngajar teh saburu guru aing rasakeun sia dagoan aing. Iya, udah tekan aing teh yeuh nu geus maehan guru aing. Ayeuna mah hoyak hutang pati gagabah dan bayar barah. Inyen. Gagabah buktikeun lah pokokna. Oh, pengejarnya. Oh, ulah kokoar tambah bukur. Buktikeun. Oh. Kan kadieu. Aing arek mayar hutang. Hutang pati bayar pati. Guru aing geus dipodaran ku anjeun. Oke. Ayeuna ieu muridna nu bakal numpes buktikeun ayeuna. Anjing sia. Gue heli bere aja nih paling pamungkas ya. Buktikeun. Anjing sia. Gue heli bere aja nih paling pamungkas ya. Buktikeun. Aduh. Aduh, kurang ajar. Rasakeun sajaka aing balik ka padepokan Parwalana. Nah, rasakeun sia.